Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan. Dina dengat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian ka-11. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu sumping ka ieu channel, tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dibagikeun dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep ka pamirsa anu sanesna. Teras dina setiap kolom deskripsi video atanapi dihanapeun videona aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep, eta oge tiasa dititenan ku pamirsa sadayana. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Ngaltos bibilani ngaltos pisan tini mah, hayu atuh ulang ka kebon kembang milari kukupu deui, hayu bilani. Neng Tini bari terus nyekelan Rani sarta ngabebedol ngajak ulin. Leos Rani jeung Neng Tini harita ka kebon kembang budina hegar marah mai siga teu aya kasusah atuh puguh galumbira alulin di kebon kembang. Tini suka Rani bunga arulina anteng pisan. Keur jongjon garo gonjakan nu ngasuh jeung nu diasuh. Drum. Harita aya mobil nu asup ka pakarangan. Reg eureun palebah Rani anu harita keur ulin. Ari nu nyetiranana hiji istri galis pisan atuh nya Rani ngarenjag sarta neuteup ka nu sumping. Rani, apal ka kuring? Cek eta istri anu ngajingjing tas leutik teh teu pupuguh meuni nyereng. Kantenan bae apal mah. Juragan teh Neng Sumarni, jawab Rani meuni manggut. Sok sieun Neng Sumarni nyieun kaonaran deui. Aduh, meuni niru-niru menak maneh teh Rani. Potongan kabayana alus, sampingna alus. Ulin di kebon kembang siga anak ratu, padahal maneh teh babu. Da kabeh oge nyahoeun deuleu. Babu sia teh Rani, ceuk Neng Sumarni teu pupuguh jol-jol ngambek, teu puguh asal usulna. Sumuhun abdi mah babu juragan, saha anu nyebatkeun sanes babu? Ah, kuring mah teresep bae aya babu baberenjen. Samping dilamban, kabayana direka, moda kandal manis hadim. Hayang nikat dan barnas disalakieun aing meureun maneh teh nya. Neng Sumarni nuding-nuding kandal wedakna ka Nyi Rani padahal manehna anu cemerok. Neng Sumarni, sanyana mah ulah ditinggal atuh abdi mah. Bilih sareukseuk, jawab Rani sabara keneh. Memang sia sareukseuk. Kadeleuna siga menak. Kaambeuna bau babu deuleu. Pek deleh tah pakean aing Rani. Kieu tah ari pakean urang kota mah. Bisa maneh nurutan? Bilani ulah nulutan pakan bibi eta awon lokna oge teu matut, ceuk Tini mang nembalankeun ka Rani. Tini ulah nyarios kitu anaking, bari gap nyekelan leungeunna Tini. Aduh, dipapatahan kitu sia budak teh Rani, kurang ajar sia babu belagug. Neng Sumarni bari tutunjuk kana beungeutna Nyi Rani lantaran Rani teu nembal. Malah siga anu sieun atuh Neng Sumarni nafsu gaplok harita teh nyabok. Aduh, ampun Neng Sumarni, ampun, ceuk Rani bari nyekelan pipina. Ampun, kutu babu sia. Hayo minta dihampura ka aing. Aya naon eta teh teu pupuguh, ceuk hiji sora pamegat.
Sora nu ampun-ampunan jeung anu kekeh nyarekan harita ngadadak jempe lantaran aya nu ngomong sorana siga lalaki. Atuh Neng Sumarni rewas ret manehna teh ngareret kana lebah eta sora ari breh aya lalaki anu kaluar ti panto sarta ngagidig nyamperkeun kawas nu ambak bae. Hei, kunaon anjeun teh Sumarni make nyabokan ka Rani? Naon dosana Rani teh? Ceuk Juragan Suryaman anu harita nyamperkeun budina semu nu ambak. Neng Sumarni tenembalan gawena olohok bae ninggal ka anu negor teh lantaran manehanana saeutik ge henteu nyangka yen Juragan Suryaman teh harita aya di dinya. Sabab acan manggih beja pasanap teu ngabejaan nya kitu deui dan dadang atuh beuki hareugeun manehna teh teu bisa ngajawab. Sumarni, kunaon anjeun geus kumaha wani ngulangkeun dampaleungeun anjeun ka Rani? Naon alasanana jeung naon dosana Rani teh? Naon? Juragan Suryaman nyentak tina bakat ningku ambek ningal Rani ditampiling. Kumargi Rani hiji babu Juragan Suryaman, ceuk Ning Sumarni gugup nyaritana oge teu pararuguh. Nya babu, tapi babu kuring ngahargaan ka Rani sarua jeung ngahargaan diri sorangan. Baboso teh di alam dunya jeung ceuk urang dina waktu ayeuna. Kumaha ari ceuk pandangan Gusti Allah anu kagunganana? Naon bedana anjeun jeung Rani? Pikeun kuring yakin Sumarni hiji waktu anjeun jeung Rani aya robahna anu luhur jadi handap, anu handap jadi di luhur tina pandangan manusia. Sabab manusia mah keuna ku robah, keuna ku Allah gingsir. Tah keur aya dina harkat anu luhur kudu ati-ati Sumarni. Lantaran luhur teh pikeun manusia mah aya batesna. Lamun naek kudu turun, nya kitu deui anu turun bakal naek. Tah ayeuna anjeun geus nganggap leuwih ti kasato sapedah nyirani babu. Padahal aya babu teh tangtu aya dununganana. Lamun teu aya dununganana mah moal aya babuna. Jadi babu jeung dununganana dina syariatna mah teu bisa dipisahkeun sabab sagaris nyaeta nu ngagawekeun jeung nu digawekeun. Jadi lamun anjeun ngahina ka Rani anu digawekeun ku kuring eta sarua hartina jeung ngahina ka kuring anu ngagawekeunana. Memang maksud anjeun teh kitu Sumarni? Hayang ngahina ka kuring anjeun teh? Lamun aya maksud kitu, naon anu jadi tanggalan keur anjeun? Padah kuring nyawa imah boga anjeun? Mampu kuring oge Sumarni lamun niat mah nyieun imah nu tikal ti alusna batan imah kolot anjeun. Jeung sanajan kitu kuring teh nyewa aya di dieu teh kalawan persetujuan di notaris sarta encan teu mayar sanajan sapeser oge. Ayo ayeuna geura ngomong anu bener Sumarni. Naon maksud anjeun pangana ngahina jeung nenggelan ka Rani anu jadi geugehan kuring? Naon sababna Sumarni? Hayo jawab anu tegas. Lamun teu ngajawab anu tegas, ku kuring rek dilaporkeun kan wajib. Ayo jawab. Juragan Suryaman mani nyorongot bakat ku ambak padahal manehna teh jelema sabar. Tapi ningali Rani dicabok mah kaciri bijil nafsuna duka teuing kumaha anu jadi sababna mah mananyaah teuing ka Rani teh. Juragan, Rani teh geus ngarebut pisalakian abdi sarta ngacaukeun katangtreman abdi sareng pisalakian abdi, jawab Ning Sumarni dumareuda. Saha pisalakian anjeun teh? Juragan Suryaman hayangeun nyaho nu sabenerna. Den Barnas anu ayeuna ngadon nyawa bumi anu tos janten hakna juragan, jawab Ning Sumarni dumareuda. Barnas. Jadi Den Barnas teh pisalakian anjeun Sumarni? Sumuhun, jawab Ning Sumarni agak-agagan nyaritana teh. Bohong. Ceuk hiji sorak mani tarik sarta nongtoreng atuh sararea ngareret ari breh teh Den Barnas geuning manehna nyamperkeun budina mani jamotrot. Tah, syukur aya Den Barnas. Cing akang wartosan Den. Laras Den Barnas teh pisalakianana Sumarni? Tanya Juragan Suryaman bari netep. Sanes Pak, anu laras mah pun bapa sedang ramana Neng Sumarni. Ngadu-ngadu abdi, tapi abdi tak acan terang dirupina Neng Sumarni. Nya kitu deui Neng Sumarni tak acan terangan dirupi abdi. Tah pun bapa teh nampi serati ramana Neng Sumarni. Anu maksudna ngabatalkeun rencana anjeunna hayang ngadahupkeun Neng Sumarni ka abdi. Ari margina Neng Sumarni atos gaduh
kahadean ka anu sanes. Atuh abdi teh disawur kupun Bapak serta diterangkeun naon anu dimaksud bareto pangyarek ulah boga kabogoh heula. Ari pek teh eta soal nama hayang ngadukeun abdi ka Neng Sumarni, tapi hanjakaleun pun Bapak teh lantaran Neng Sumarni sorangan anu tipayun ka anu sanes. Ari abdi mah teu naon-naon dan can wawuh bujang-bujang kana wawuh patepang oge teu acan. Ari ayeuna tepang di dieu waktos abdi nulungan Rani. Abdi gaduh emutan Pak yen ieu teh Neng Sumarni margi anjeunna ngaku-ngaku Neng Sumarni serta ngaku-ngaku jelema luhur jeung beunghar. Abdi kalintang atohna harita teh lantaran henteu diparengkeun kudu gaduh bojo ka istri anu kitu udegna sapertos ka Neng Sumarni anu adigung-adiguna luhur aing henteu deungeun. Numawi bohong apa eta teh? Bohong pisan, jawab Den Barnas bari ngareret ka Nyi Rani anu keur ngeluk tungkul mata kuatir. Kumaha tah Sumarni lamun kitu? Jadi teteh lanya di dunya keneh geus manggih kapeuresan. Dabongan sok nyieun peureus, cing kumaha ngadenge eta kecap teh? Rek tetep bae ngaku pisalakieun. Cek Juragan Suryaman bari netep ka Neng Sumarni anu beungeutna rai beureum rai pias tina bakat ngingku era jeung ambek. Pedah Den Barnas ngajawab kitu. Ayo jawab Sumarni. Rek kumaha pijawabeun anjeun ka Den Barnas teh? Teu jaga-jaga teuing tah Rani. Ayeuna oge kabales ka nyerian Rani teh. Lamun Rani dicabok ku Neng Sumarni, nyerina teh moal lila. Tapi ayeuna Neng Sumarni diteunggeul ku caritaanana Den Barnas, moal bisen poho saumur hirupna oge. Lantaran ditampik sapajodogan di hareupeun sarerea. Tah kitu wawalos kanu telenges teh. Keun sina karasaeun, cek Juragan Suryaman bari ngareret ka Rani anu ngeluk tungkul. Neng Sumarni tenembalan jengket manehna ngaleos ninggalkeun anu ngariung sup asup ka jero mobil. Krung mobil dihirupan sarta gelaser teh maju ninggalkeun ka sadarea beuki lila beuki jauh tungtungna les teu katinggal. Duka teuing rek ka mana sarerea teh nyaraho. Ari anu ditinggalkeun gawena marelong bae ka anu indit teu pamit tungtungna kabeh gogodeg teu ngartieun ka Sumarni. Kawas lain terah ningrat anu kasipuh ku elmu juta jete judat jaded wak haok henteu puguh anu tungtungna ngaleos kawas nu era sorangan. Rani bawa tini ka jero imah. Titah Juragan Suryaman ka Nya Rani anu harita gawena ngan ngeluk tungkul kawas nu aya kasieun. Angga Juragan, jawab Rani bari ngareret ka Tini pok neruskeun omonganana. Tini, hayu sareng bibi urang ka bumi deui nya. Tini, amengan di dieu mah parantos siang. Panas bilih rieut. Rani bari nungtun leungeunna Tini. Bebe, teu betah atuh di lebat bumi mah nya bebe. Apa mah kalangusil, jawab Tini bari jamendud tapi teu burung nurutkeun ka Rani mah. Sanggeus Rani henteu aya Den Barnas sareng Den Suryaman harita paduduaan manehna kawas nu bingung sarta kawas sejen rasa sanajan lain jeung musuh tapi asa sareng lawan nu matak sajongjongan mah henteu lemek henteu nyarek. Duanana sami melong ka Rani anu ngaleos naringgalkeun ka manehna. Sanggeus Rani sup ka imah kakara Den Barnas ngomong bari netep ka Suryaman. Pak, kumaha dipandangna Rani dina pandalahan Bapak? Tanya Den Barnas bari netep ka Juragan Suryaman. Pandangan akang mah teu aya cawadeuna anak Rani teh. Kahiji alus rupana, kadua soleh hatena, ari nu katiluna hampang birit jeung welas asih ka sasama. Lamun seug manehna kasurung ku harta banda, sigana teh moal manggihan deui awewe nu siga manehanana. Jawab Juragan Suryaman bari ngarenghap narik napasna. Oh, kitu pandangan Bapak teh. Tiasa janten. Cek Den Barnas meninggah ruk kawas sejen darasaan. Kumaha ari pandangan Den Barnas? Tanya Juragan Suryaman kawas nu ngolongan kana pamanggih Den Barnas. Sami teu aya lepatna. Upami lalaki anu palai gaduh bojo kedah milarian anak istri teh kanu sapertos Nyi Rani. Nembe moal gagal laki rabina teh. Asal pamegetna bae bener bager ulah nguciwakeun ka manehna.
Kitu tah pandangan abi mah. Namun duka leres duka henteu nama cek Den Barnas begitu ngareunah rasa. Nya kitu nu mata ku akang mah teu diinaan kaluar teu ayeuna kaharep mah moal meunang campur jeung saha bae oge. Lantaran eta anu jadi sababna mah anu bieu diterangkeun ku Den Barnas, jawab Juragan Suryaman siga nu reueus aya Rani di manehna teh. Ngadenge kecap kitu teh karasana ku Den Barnas lir gelap keur halodo manehna mani ngajonghok sarta pondok pangharapan hatena ngarasa melang. Sok sieun kumaha onam margi sahanteuna bae Rani teh sahiji babuk dipidedeh ku dunungan tangtu manehna rumasa kana kahadeanana anu geus mikanyaah. Atuh Den Barnas ngahruk sok sieun kumaha onam. Den Barnas kunaon ngahruk bae anjeun teh? Tanya Juragan Suryaman siga nu heran. Henteu Pak, namung eta bae abdi teh. Tos henteu asa-asa kasadayana anu araya di dieu. Tapi ayeuna Rani teu kengeng campur sareng nu sanes. Sareng abdi oge teu kengeng pangintennya. Jawab Den Barnas lah-lahan hayangeun nyaho nanyakeun kitu sugan jeung sugan. Tina jawabanana Juragan Suryaman jadi bahan keur pamikiran. Wawuh mah meunang, tapi campur ulah. Kitu tah pamadagan akang anu geus disaluyuan ku Rani teh. Oh, kitu. Permios atuh Pak, abdi bade aya pidameleun di rompok. Den Barnas mani alum kaciri pisan nguyungna teh. Pek atuh hari kitu mah akang oge perlu nepungan ka Rani. Keun sugan jeung sugan urang sararea sing saralamet sarta masing-masing kahayang sareng tujuan urang sing lancarnya Den. Pek urang silih doakeun bae cek Juragan Suryaman acan nyahoan manehna mah yen Rani jeung Den Barnas teh geus saling pikat cinta. Leos Den Barnas ngaleos ngantunkeun nu ngajak ngobrol malah Juragan Suryaman sarua pada ngaleos. Tapi dina budi beda anu saurang mah nguyung saurang deui gumbira. Anu nguyung Raden Barnas anu gumbira Suryaman harita lempangna jag-jag muroka adi manehna. Minang sih, cek Juragan Suryaman ngageroan ka adina. Kah, jawab deung Minang sih bari norojol kaluar ti jero kamarna ari breh lanceukna geus diuk dina kursi. Atuh gek deui manehanana oge diuk nyang harepan ka lanceukna sanggeus diukna merenah pok nyarita deui. Bade naon Kang? Minang sih, akang kacida gumbirana ningali tini apet ka Rani teh. Teu salah sangkaan akang bareto. Yen lamun urang ngukut ka Rani anu harita tunggara tangtu Rani bakal gumbira. Serta lamun Rani gumbira akhirna urang oge bakal gumbira. Bakal leungit kesedihan anu tumiba tahun-tahun ka diri urang. Ayeuna geus bukti Minang sih akang kacida bungahna cek Juragan Suryaman mani ngarenghap narik napasna bakat ku bunga. Nuhun atuh Kang ari menda kagumbiraan mah. Malah eta anu diteda ku abdi siang wengi teh. Abdi kalintang ngaraos bungahna upami akang ayeuna lipur teh. Naon anu ngajantenkeun akang lipur tina katunggaraan? Tanya Winang sih bari netep ka lanceukna. Teu aya deui iwal ti Rani. Kahiji manehna dipiindung ku tini. Kadua rupana geulis ngelehkeun jenatna indung tini. Katilu budi basana jeung tingkah lakuna alus pisan. Teu aya cawadeunana. Ta eta anu ngajadikeun kagumbiraan teh Winang sih. Ari nu kaopatna rag Juragan Suryaman teu wani neruskeun omonganana. Naon ari nu kaopatna Kang? Akang rek minta tulung ka Winang sih. Kumaha sangkan akang terus-terusan gumbira? Cek Juragan Suryaman ngalenggokeun caritaanana sabab rek terang-terangan ngebrekeun isi hatena mah teu wanion. Teu aya deui iwal ti abdi kedah teras janten dulurna Rani sarta abdi janten adi beteungna Rani. Kumaha akang bakal gumbira nguping kecap abdi kitu? Jawab Winang sih bari neuteup. Oh, Winang sih adi akang leuwih-leuwih ti gumbira lamun diparengkeun kajadian kitu teh. Sarta akang ngaharep sing kajantenan anu saenggal-enggalna. Juragan Suryaman bari ngusap lalaina sarta ngarenghap narik napasna. Belani tini gogorowokan atuh bagedani ngaranjug di gerowan kitu teh. Gancang Malik sarta Pok Mirani nanya,
Nah naonan tini make ngageruan bibi sagala rupi. Apan bibi teh aya di dia sareng tini ceuk Rani mani ngarenjag sabab saenyana mah manehna teh keur ngalamun ngadengekeun obrolan dununganana anu tetela nyaritakeun diri manehna. Nah atuh bibi mah ngahulang bae ngalamun kasaha bibi teh sieun kece Sumalni anu juta jete siga congcolang teh bibi. His ulah geruh tini tuh apa nuju badanten sareng bibi winang sih ulah ngagandengannya jap teu kengeng gandeng bilih baribin. Tini tin ceuk Ramana ngagaruan tarik sabab anjeunna nuju ngobrol kaganggu ku sora Tini. Kah aya naon apa? Jawab Tini bari nolojol keluar ti jero kamar sarta terus nyampeurkeun ka Ramana. Sanggeus tepi gek Tini diuk bari neuteup ka Ramana pok nanya deui. Bade naon apa? Nah mung Tini wungkul anu disawul teh ari Belani kunaon teu disawul apa? Tini apa nuju badanten sareng winang sih. Nah Tini gogorowokan pikarawaseun nyarukan Rani. Nah kamana birani teh jawab juragan Suryaman bari netep ka putrana anu pikanyaahkeun. Aya Belani mah apa nuju ngalamun sieun kudu Sumalni teh aya awewe galak kitu nya Pak. Ngewa Tini mah ceuk Tini siga nu geuleun pisan kaneng Sumarni teh. Tah lamun Tini budak keneh geus ngewa kanu laku lampahna kitu komodo kolot meureun leuwih ti kitu nu mata kudu jadi perhatian keur awewe mah. Nya Tini ulah rek ngalakukeun kalakuan anu cara Neng Sumarni salah eta kalakuan teh. Geuning Tini oge teresep tapi ulah mikirkeun kitu Tini mah nya lantaran masih keneh alit mikirkeun mah pangajaran sekolah bae geus bisa maca Tini teh. Tanya Ramana nyariosna digilekeun kana pangajaran sekolah. Tiaca Pak mah ayeuna mah palantos lancal da diwalah ku Belani upami tas amengan sareng Belani heugesal teh ayana naon ku Belani Tini teh sok ditita maca sarta Tini ngagugu da Belani hayang ngupingkeun macana Tini cenah apa. Nah Pak jadi lancal halang babalinya jawab Tini bari netep ka Ramana. Kerajinan Tini diajar maca anu ngajadikeun lancar teh Tini nu mata kudu rajinnya diajar teh. Geuning ceuk apa oge lamun di sakola kudu rajin ngabandungan piwuruk guru kudu ngahormat ka guru teh lantarannya guru anu ngawakilan apa dina bidang pangajaran. Lamun Tini tumut ka bapak guru eta sami sareng Tini geus tumut kana pituah ti apa kaharti Tini ceuk Ramana bari imut ngagelenyu tina bakat ningku bunga boga anak matak lucu. Kahaltos apa namung anu teu kahaltos teh ieu nah ali Tini disawul ali Belani diantep ngewa kunaon apa teh. Kitu cing saur atuh ku Tini kadia kitu ceuk apa juragan Suryaman nitah bari imut ngagelenyu. Belani ceuk Tini bari lumpat jauh keneh oge geus gogorowokan bakatku atoh sup manehna asup ka kamar nyamperkeun Nyi Rani ari datang gabrug ngarangkul bari pok nyarita kieu. Bibi Tini tadi disawul ku apa sarta Tini usul ali nyawul ka Tini teh kedah sareng nyawul ka bibi atuh apa teh ngagugu sarta ayeuna Belani kedah kaditu disawulan ku apa. Ayo bibi enggal atuh. Tini bari ngababadol kawas hayang buru-buru nyamperkeun deui Ramana. Tini engke heula atuh nya apa teh nyaur ka bibi. Ceuk Rani api-api padahal manehna oge ngadengeun kana caritaan dununganana teh. Lalas bibi ayo atuh enggal jawab Tini bari ngababadol atuh gancang Nyi Rani lempang nuturkeun anu ngabadol barang datang ka Ramana pok Tini nyarita deui. Apa
Belani mah teu percantenan apa nyaul teh. Rani, nya bieu teh ku akang diangkir ka dieu. Lantaran lamun ngangkir tini Rani teu diangkir, eta sarua hartina jeung Rani dipikang ewa. Kitu tah pikiranna tini mah. Mata kayang diangkir bae, cuk Juragan Suryaman bari netep semu geget ningali nu ngeluk tungkul. Sumuhun, bade naon Juragan teh? Jawab Rani bari tungkul manehna teu wani tangga. Tah sakali deui akang wiatini nya Rani. Lantaran geus apet pisan ka Rani teh jeung sanyana jiwa engkang jiwana tini. Jaga budak teh nya Rani. Juragan, abdi janji. Sumuhun, bade naon Juragan teh? Jawab Rani bari tungkul manehna teu wani tangga. Tah sakali deui akang wiatini nya Rani. Lantaran geus apet pisan ka Rani teh jeung sanyana jiwa engkang jiwana tini. Jaga budak teh nya Rani. Juragan, abdi janji sejago musti katini sami sareng ngabelaan jiwa abdi sorangan. Jawab Rani dumareda. Syukur Rani, jong atuh gara bawa deui ngan sakitu pangna diangkir ka dieu teh. Cuk Juragan Suryaman siga nu deudeuh ari Rani terus amitan deui sarta nungtun tini dibawa deui ka kamarna. Gunung-gunung nu parentul pasir-pasirna ngadingding, jalan ngembat mata kuaas lantaran di sisi gunung. Katambah laraya mobil nu jalanna gancang pisan kawas hayang gara tepi ngajugjug ka kota Bandung. Jalanna mobil teh nyemprung luak leok pungkal pengkol mata kresep nu ningali. Horeng nu nyetiranana istri gelis urang Bandung anu jenengan Sumarni manehna jemendut bae lantaran aya kapeurih nyeri pedah kuden Barnas ditampik sapajodogan sareng nyeri ku Suryaman nu nyeuksekan ka manehna tepi kamanggih wiwirang nu saumur karek nyorang. Barang geus datang ka Bandung harita keneh mobilna diasupkeun ka garasi sarta jut manehna turun terus asup ka imahna. Kasampak aya Ramana nuju calik dina kursi arigok tepung jeung Rama. Gabrog Neng Sumarni nyuuh sugruk cerik semu nyeri. Atuh Ramana teh heran gancang nani dicengkatkeun sarta harita ditaros. Kunaon nani datang-datang jol-jol cerik. Aya kajadian naon anaking? Apa? Abi hoyong maot Pak. Jawab Neng Sumarni bari rebay ku Cipanon. Hah? Hayang pae. Nah make jeung hayang pae sagala rupa Sumarni. Batur mah hayang panjang umur, hayang salamet. Ari ieu hayang pae. Kunaon pangna hayang pae teh? Juragan Sumali bari kerung sarta netep ka putrana. Pak, abdi teh atos patepang sareng pemuda putrana Juragan Sumanang teh anu jenengan Den Barnas. Teterang apa yen anjeunna anu nami Den Barnas putrana Juragan Sumanang teh sareng anjeunna henteu terangeun yen abdi Sumarni putrana apa. Abdi jongjon amengan sareng anjeunna sarta abdi aya raga katineng ka anjeunna teh. Tah dasar eta pisan nu mawi abdi teu daek kanu sanes teh apa. Mergi hayang ka Den Barnas nya kitu deui Den Barnas hayangeun ka abdi. Tapi barang aya waktos nu sae teras abdi naros ka anjeunna yen langkung sae pundut bae ka pun bapa. Lamun leres mikahoyong ka abdi mah anjeunna naroskeun alamat abdi sarta jenengan apa. Barang anjeunna terangeun yen abdi putra apa, anjeunna ngagebeg sarta teras nyebatkeun kieu. Nani cenah hanjakal kana hubungan urang teh aya numpang halang nyaeta Rama anjeun anu geus ngintun serat ka pun bapa. Anu eta serat teh nyebatkeun nani geus gaduh tundangan anu sanes. Kulantaran kitu teraskeun bae kanu sanes Sumarni. Kitu tah apa sur anjeunna teh sarta terus anjeunna amitan teu kuat patepang deui. Tanpa diwidian ku apa sareng ku Ramana. Apa hayang maot abdi mah Pak. Ceuk Neng Sumarni bari sugruk cerik deui. Juragan Sumali kerung anjeunna henteu nyarios sarta unggut-unggutan kawas nu mikir bae. Anjeunna henteu terangeun yen dongeng putrana bohong samarukna bener bae lantaran Sumarni cerik kawas anu hanjakaleun. Padahal cerikna nani lantaran manggih wiwirang ayeuna hayangeun males rek make leungeun bapana. Nani keentong hayang pae sagala biasana manusa mah
kudu ngarandapan rupa-rupa gogoda. Tapi apa rek nanya saeutik, ari nani mika cinta teh ka saha atuh? Lain ka Dadang, ceuk ramana hayangan yakin heula. Sanes apa apan abdi sababaraha kali nyarios teh. Henteu cinta ka Den Dadang mah, henteu. Tapi anu sayaktosna abdi mi cinta mah ka Den Barnas. Tapi abdi henteu terang yen Den Barnas putrana Juragan Sumanang anu rerentetan sareng abdi teh apa? Margi anjeunna mah aya di Cipanas. Nu mawi ngahaja bae abdi teh sok babarengan sareng Den Dadang. Padahal ari ngahiji mah sareng Den Barnas urang Cipanas. Ari pek teh putra Juragan Sumanang geuning. Aduh, kumaha akalna atuh apa? Ning Sumarni bari segruk cerik deui mata kuatir. Waktosna kabujeng sae pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.